Neng, Naon ah? geus di mana? Di mana we milik mah? Milik meureun ieu teh. Ayeuna rek ka mana? Ka jalan yang benar. Hayang sia naon? Engke puting nyalse teu. Nyalse. Urang ulin yuk ke pameran. Emang ah boga duit gitu? Henteu sih, teu boga duit. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ulin yang ada mah kudu gadu duit atuh. Juk Jadi kudu boga heula duit. neangan duit heula. Kumaha atunya teu boga duit. Minjem duit ke si Bos. Sama ulin awewe 2 sekaligus. Ya Allah. Kayak mana? Astagfirullahaladzim. Wah, Mang. Alhamdulillah. Di mana? Eta tadi teh cek si Budi, aduh eta anak boh bos. Itu bos, Budi teh motorna rusak. Abi teh dititah nyokot duit ke bos. Sabaraha? 1 juta cenah ya. Oh, wah, atuh 1 juta mah. Ayeuna sabaraha? Gila. Paling ge aya 200. Baiklah cenah naon lah 200 ge. Bingung ari balik kumaha? Atuh bos mah gampang kali ngagesek deui itu daripada itu Budina teu bisa baliknya. Ya geus atuh lah. Baik teh pikeun ka Budi eueuh 1 juta mah 200 nya. Heeh. Ah, Kieu bos. Bang catet heula. Oh, nya geus. Heeh, bosnya. Besok. Hati-hati. Si Neng ka mana nya? Menang duit 100 200. Tapi kurang kene 800 deui, minimal 1 juta lah cukup. Sahanya. Budi. Ya, Budi ah. Tipu ah imahna. Budi. Budi. On. Weh, di dieu, ini manya teh di dieu. Colowangan biasa we atuh. Itu Aya naon? Si Mang Ahmad ngajak tumpangan lang layangan. Nah, atuh ah di mana? Di ditu urang panitiana mah ya 200. 200. Menangna teh 3 juta tah. Balik ge. Asli. Pokona masuk sore we pokona mangke Bebas lah layanganna. bebas dek sagede kumaha ge. Asli. Asli. Geus ka itu muter-muter neangan daftar loba nu daftar di duit tumpul ieu teh. Terus bet lah. Mana formulirnya? Engke formulirna nyusul lah, cokot we di Ahmad formulirna nya. Bener ya? Bener kek Ahmad. Mau formulir urang geus daftar gitu. Oh, kita kasih Ahmadnya. Ya, siap. A few moments later. Halo. Di mana euy? Aya duit geus cair acan aya mana? Acan. Heuy, urang keur kasih Budi, kurang anjing kurang 1 juta aing teh keur mayar ieu pelek. Heuh atuh dasar sarua bingung atuh. Geus bae-bae lah, geus. Mang Ahmad. Mang Ahmad. Geus di mana maneh? Tah ka dieu. Ada tadi ngadenge pelak-pelak mobil si Budi. Urang teh dek beli pelekna kurang duit 1 juta. Tadi teh cek si Budi cenah kita nyokot duit ka Mang Ahmad. Baca. Cenah Dia teh urang teh telepon, acan aya duitna. bae we sabaraha heula we cenah tadi teh. Aduh benernya si Budinya euy. 100 bae. Bae tenan naon da cek si Budi tadi. Bae we 100 heula nya. Bikeun ka si Budi, sesa 800 deui gitu. Heeh, siap atunya. Ieu kasih Budikeun nya. Hayu. A few moments later. Alah, ya kunaon ya. Nang mulai di si Atrok. Kudu kumaha aing teh? Kedek mandi ku cai haneut jadi teu bisa naon nu modar. Nah, ya aing aduh. Pusing. Mang Giang. Eh.
Nempo awewe teh duaan. Tadi ke balong. Anu make kameja? Rek nariis. Orek nariis? Kebalong ah. 2 hours later. Sepatu ya. Butut sepatu teh. Bos, Woi, kok sepatu kok ditinggalian gitu? ah biasa we, ya geus teu dikapake deui. Wut, Terus di mana, Bos? eta cenah motor ruksak. Rusak. Tadi si Bentang ka dieu minta duit 200. Budi mogok. Mogok naon, motor naon? Ai tadi di mana? Aya di imah tadi ge. Aduh, Tadi ge. aduh, Tadi ge. aduh. Katipu deui ku si Wah, Bentang. boa urang oge. Pendaftaran layangan, bos teh ngawadul. Bener, pasti bohong eta budak. Urang teangan eta namanya. Ayo. A few moments later. Mat, kenal Mat. Iya, dudurukan biasa. Geus di marana ieu teh? Kenangan si Iya. Bentang. Ya, awan deui itu si Bentang. Eta si Bentang nipu ieu. 200. Alah. Urang hutang teh berarti tinggal 800 deui ya, pelak. Utang naon? Anu urut pelak teh kan kurang 1 juta, kasih bentangkeun tadi 100. Nah, ada terima urang mah. Urang jadi ditah Budi cenah cek si bentang teh. Cek urang cenah. Heeh. Aduh, urang ge pendaftaran layangan 200, Mang. 200. 200. Aing iraha main lang layangan. Wah, geus sidik ieu Mang nipu. Ah, kudu diteang ieu mah kieu carana mah. Kumaha, Bos? Susul. Ayo bos ya. Ayo lah, luman. Yang. Nempo si bentang teh. Tadi ini ka balong majarkeun teh nanyakeun awewe. Si anjing berarti keur di balong eta budak. Tuman, Bos ieu mah. Ngan kade kasih bentang mah nu geus oge kataripu tong bujeng-bujeng batur aing pribadi Aduh. katipu kade aing mah komat Apa mah tempatnya? pokona mah ti dieu mah lempang ka ditu tuh itu aya balong da di dinya aya awewe Antar urang atuh. hayu gelah Ayo atuh. atuh, tong Siap. lah. Tuman. Siap hayu Ayo susul. Tuman lah. A few moments later. Neng, boga duit ya Neng. Geus boga duit. Wah, sabaraha? Loba tah ieu tah anak kantong tah. Nanti loba pisan tah. Kewe mau beja-beja ka pameran puting yuk. Hayu. Asli. Asli. Tapi dua anak kudu dikaleng ku anya. Siap. Ai neng keur naon di dieu? Asli. Oh kenis. Kewe, ke marah di heula, ke pangi di parapatannya. Kayak mau mobil pokoknya mah loba duit tah. NANI?お前はもう死んでいる。Dijeburkeun tuman. Alungkeun ku aing ka sawah. Pokoknya mah urang puing we, penting mah. Pokoknya mah ke urang jalan-jalan, kafe urang main-mainan. Iya geuningan. Geuning aya di dieu. Naon Mas? Mana mang? Alhamdulillah. Aduh. Eta Iya Budi aya di dieu. Lang layangan. Lang layangan kumaha lang layangan? Mengamat. Duit pelak. Ali artos anu kamu motor mogok. Kumaha? Tadi bikun. Itu wae sia mah. Daftar lang layangan mana?
Nggak bohong. Ayo. Penipu. Aduh, aing mah. Aji, aing mah digangguin perubahan. Aduh, ayo ke pameran. Aji, kajiku.